Gak kahayang ngarubah kayurupanana. Emak, jika nempo eta bungkus pinang teh. Emang aya naon kitu Neng? Iya mak, jika aya lowongan gawe di Jakarta. Aduh, aya wae aya Neng. Nya usaha heula we atuh mah saha nu nyaho ke jadi aya rezekina. Mung mama belang. Saban ambek, Jamilah ngejorowok ka Ninina. Mak, kandeng teh jiga ka budak wae dan neng teh geus gede atuh mak. Entong Neng, pokona mah entong istighfar era ku batur. Tidinya aya Ceyayah tatanggana anu ngadenge obrolan si Jamilah jeung emana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mana kabar? Ieu teh menira ribut bikin kadang keluar. Iya geura Ceyayah si Neng dek ka Jakarta. Nya kitu nyai. Ulah Neng Jakarta mah keras. Si Jamilah ambek bari beungeut ngadilek. Naon salahna ce usaha jangan rubah kehidupan. Tuh cek Ceyayah ge Jakarta mah keras. Nya matak Ceyayah ngomong kitu jeung emak teh. Embung Neng kuna naon? Emang dina Neng boga masalahna nyusahkeun Ceyayah kitu henteu kan? Istighfar Neng, teu ngomong kitu. Pokona mah Neng rek indit ka Jakarta. Satepina di Jakarta, Iya geuning Jakarta teh. Bener euy gedungna keren ciga dina TV. sanggeus loba tatanya ka ditu ka dieu, si Jamilah tepi di tempat tujuanana. Si Jamilah ngetrok panto bari asa-asa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha bade ka saha? Kami ieu leres bumi anu milarian asisten rumah tangga di usia 20 tahunan. Nuhun leres abdi anu gadungna mangga kalebet. Asal mana? Iya pak. Pak, lowongan kerja anu ku Bapak dipasang dina koran teh si Neng ieu bade damel saurna teh. Tepangkeun abdi Jamilah ti Cianjur bade damel di dieu. Oh, saya atuh lagi gitu mah. Pinten kumaha Pak abdi katampi damel di dieu? Kumaha mah? Eta mah ai Bapak setuju mah mangga wae. Oh, mohon atuh mangga. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun pisan. Si Jamilah akhirna betah gawe di dinya. Nepi akhirna mang bulan-bulan kabar ka Ninina. Hingga akhirna rajina si Jamilah dina pagaweanana nimbulkeun resep ti tuan besar ka Jamilah. Kadang dina hiji waktu si Jamilah sok kaeraan sorangan mun dipelongkeun ku si tuan. Dina hiji poe anu kabeneran nyonya keur di luar kota. Nya Pak, Kadieu heula kedap. aya naon Pak? Mane nyukeun Bapak teh 2 cangkir. Nah, dua Pak. Sok we tinju. Nya tuh Pak. Iya Pak, tehna sesuai pesanan 2 cangkir. Sok Jamilah dieu dieu. Baturan Bapak. Aduh Bapak, abdi mah alim asin kapendak si Ibu. Moal naon sok dieu. Oh, nya tuh kiatunya Pak, abdi beri mangga kompor. Mohon. Ini telan tenan. Yang mau apa? Jamilah mana teh mun asa geulis. Bela ieu Bapak resep ka Jamilah. Aduh, maksud Bapak naonnya? Jamilah anu soak terus kapikiran rek indit kalaka pingsan kusabab si tuan nyimpen obat tidur dina tehna si Jamilah. Jamilah da itu jadi istri kedua Bapak. Astagfirullahaladzim. Si Jamilah dibawa ke kamar terus si tuan ngalakukeun hal anu kacida kejamna ka si Jamilah tanpa si Jamilah sadar. Astagfirullahaladzim. Bila Bapak hoyong ieu dirahasiakeun demi rumah tangga Bapak sareng Ibu.
Ti kajadian eta si Jamila dipaksa kudu tutup mulut. 3 bulan kemudian si Jamila utah-utahan di kamar cai. Aduh, kunaon Neng? Duh kabuda, abdi teh tos saminggu kieu. Aduh, hayu atuh urang pereos ka dokter. Pas nepi di dokter, Ibu Jamila, kelebet? Nuhun, Dok. Kelebet. Janten kumaha lamun karaosna? Janten kieu Dok, Jamila teh atas lobaraha dinten puyeng wae teras utah-utahan. Iya kana ieu. Aya teh urang perios heula ieu. Puntennya urang perios heula. Heuh, Gusti. Naon ieu? Si teh ngambil obat. Teh. Ah, tos teh yuk. Tos. Kieu Jamilah mah teh kunaon? Wilujeng ya Bu, Jamilah positif hamil. Hamil. Salah mana cik deui cik. Iya ya hasilnya mangga tinggal ku ibunya. Astagfirullah, Jamila ayo main teh hamilan ku saha? Ayo balik. satepina di imahna. Hadius ya Jamila, main tadi hamilan ku saha? Punten Bu tata ajana. Bu tata ajana. Abi teh ngaku kana sareng bapak. Benar, Pak. Ente mamanya bapak ngakukeun hal anu rendahan kieu. Awe murahan. Awe teh tahu diri, selain maneh teh awe murahan, maneh teh tukang fitnah. Ini sia ti imah urang. Si Jamila indi ti Jakarta terus balik ke kampung halamanana. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup. Ti kajauhan manehna nempon ninina anu hirup sorangan. Sabari cerik manehna lumpat mentah hampura. Si Jamilah akhirna nyaritakeun kabeh. Kusabab soak ngadenge si Jamilah, akhirna si emana maot. Jamilah akhirna sadar mun kaduhung akhirna ti tukang. Kaduhung manehna baheula teu nurut ka ninina. Akhirna si Jamila mutuskeun bunuh diri kusabab geus ngarasa teu guna hirupna ge. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Di kampung aya Mama, kandeng ti tiga kabudak leutik kemudian banget. Si ikut. Ya, mana gedengan si Nova anu ngalilakeun teh. Puntennya orang perios heula. Dasar awe murahan. Awe teh tahu diri, selain maneh awe murahan, maneh teh tukang TV. Tukang TV. Remote.